asa umrah duh. Erek Hayang bolono tapi rek. persyaratannya eta Di bolona. Nah, di bolona pakean aing ka sawah atuh. Iya. Jadi tuyul. Jadi tuyul mah. Ajraeng beunang. Lain kitu carana yang bermalu jung. Daripada harang gawe urang ieu. Itu mah sampingan mana. Tuyul. Itulah. Ulah beli jam ayeuna jam. Tapi cek Pak Haji ulah eta teh doraka. Teu manuna kadus mana tadi tuh mana tadi teh. Duit tunggul. Ari Bapak cager. Iya, alhamdulillah Bapak mah damang. Kumaha Bapak salira? Damang? Alhamdulillah Bapak damang. Salira nama alhamdulillah. Kan dompet nanti. Dompet na pengen nu Lah, meureun percanten urang kayak dipasihan ku Amang meureun. Nah, ari Bapak salira damang. Alhamdulillah. Masih kene kana hayam ayeuna. Kan hayam naon manawi? Kana hayam geuning kana kana hayam. Mencin. Nya, di Ayeuna pasar maksud deh. ayeuna mah tos henteu, ayeuna mah masuk ngajagal kana munding. Ngajagal kana munding. Ayeuna mah mun kitu ngumpul ning tahun kali. Tahun kali. Ngajagal munding mau mun bentuk sareng hayam unggal dinten. Unggal dinten hayam. Coba ari meureun tas ieu nya ayeuna mah saeureuna nya pabrikna. Alih kana munding. Kana munding ayeuna mah kana permundingan. Oh, mun asal we atuh lah asal lancar sehat salah ya nya. Ari si ada di mana ayeuna mah nawi? Alhamdulillah. Ya. Nah, abi teh diajakan. Iya atuh sok ngalamun we ka dieu geura ieu berarti ieu diupna. Diajakan wi. Senang urang di anggur keur kieu sok. Dicuekeun. Ari ente Jack. Namanya Jeng lu. jadi kieu ya sih tadi rasa kasep-kasep jadi hidup. Ngene gitu aku Jadi kene. hidup iya. Sepi mana ente? Aku badat. Padat. Berarti aku Dagange senhol. Enggak bisa ngomong Jawa ya wes meneng ae. Ai sampean naon sampean mah ieu lin sampean. Sampean kue. Kue, ai kue Iya. masuk purak. Kata mah kue. Kue. Deng hampurannya. Baheula teh sok disiksaan ku urang. Sok dijebloskeun ka WC ning sepi teh. Deng ya orang mau geus inget-inget acan deh ente. Mane kuat ka huluna teh nyungsep we kana eta nya. Mane hulu acan heuh. Kana hampurannya. Modang geus ieu geus gede ieu ayeuna mah. Harus cek saati seleutik atuh. Tapi leh mah euhan ayeuna mah baheula ulun sok urut deui kada. Jadi kalau kami maneh Nah, sampai kitu baheula mah leh heula. era Jika nunggu ngirimin angka 11 teh kok. geus. Ayeuna mah Atuh tong disusut anu teu. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah dan denganmu merasakan ini semua melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Kini sendiri di sini mencarimu, tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku.
Semoga tenang kau di sana selamanya. Kurang banyak tuh kemarin tuaan bahwa ya orang ya tapak dia ayat kene dia tapak sore tapak labu kuman sunggung bas kereng ngojay geuning hampura atuh da ngaranna terleutik mah da geus di hampura tapi da ari bekas mah aya kene wae teh. Tapi eta di hampuran teh uing. Di hampurangan mun keur keheul sok kadang-kadang cua urang kitu maneh teh komunikasi ieu mah deng urang empagan dikuculung-kuculungkeun ari keur wudu teh deng itu wae basa Tapi di hampura kene teuing lah siksa eta mah rada cua mata tadi komo tadi nitah neang deui karaka buki lila karaka ngobrol kan jadi buki cua atuh wing gara-gara ada itu halnya ada ayeuna mah modelan geus beda deui. Hari aya ongkos eta kamari teh geus diputuskeun ku Yo, are ngomong teh ulah ku kangen, hareupeun. sok atuh kan tadi manyang hareup Ulah kitu kieu wae. Nah, urang pindah. Tah sama Aya karek hareupeun kitu sok ngomong. geus di hampura ieu da urang teh inget wae maneh ari kamarane teh keur galau budak kapake selingkuh sama kawin. ayo kitu 2 kali urang. payu kitu sih ya Ada pendapat. ieu kieu sakieu payu Abah. Kieu benan da. orang mana apa aja kana sedang orang di Subaduyut oh eta parapatan ka handap oh Cikaso dekat Cikaso Yes, kaluhur. anu basa eta apa ieu Banyak. neng ente nya karo kitu dikawin ih gelis keneh ini uing atuh nu kitu ge ih ai geus terakhir lira sih anyar keneh kamari mah gua cipay ada ulang-ulang rasa barangna kitu Aduh, iya mah kumaha. Yo. udah kena nah pemajikan telepon meureun oh budak